Kelak. Ih, asa wawu ya. Itu Bang Juman teh lain. Heueuh, piraku geus teu wawuh atuh men. Astagfirullahaladzim. Buset, kalau kaprok deui berapa tahun sih teu abrok-abrok. Nya aya meureunnan. Wah, lila we men gitu. Lila pesennya. Set, aya mah beda kieu euy. Jika dia mau senang nya ayeuna mah. Nya di itu mah loba mobil di kota men. Beres. Mobil gedong ge laluhur gitu tah. Ayeuna rek balik ke Jepi ya. Yang balik atuh. Geus lila teu amprok. Buset, dengan euy. Malu kangen. Bener. Yo, Cep ya sabar ditinggalkeun mah awakna gede sia. Gede awakna. Senang mana tinggalkeun teh. Heeh. Gede. Heula. Gede-gede kumaha? Gede ayeuna mah subur awakna ge. Aduh, berarti pangiriman ti aing nepi meureun nya. Teu nyawa tah. Pada esok kiriman doa. Bener. Doa cukup meureun. Bener. Atuh Gitu, nya. men, ya. Siap. Ayo mangga. Angka ribu. Jan. Mang, itu Mang Juman teh sanes. Nya. Terus aku poho deui. Ka mana wae, Mang? Di kota. Di kota. Heeh. Kan siang nya. Oh, siap, Mang. Ayo. Alhamdulillah. Nepi oge ya. Kagagasnya waas ya. Imah mas kawin ti aing aya moal si Piah. Sonoeun sigana maka aing. Assalamualaikum. Kemana dia? Assalamualaikum. Kemana si Piah? Bawa aing mah. Waalaikumsalam. Saha? Aduh, Piah. Ini akangmu. Pasti sonoeun. Saha sih? Ya Allah. Kang Jumanta. Nya atuh salakimu, Ya Piah. Allah, sugan teh aduh, Akang. Sugan teh. Ih, Asa bareu. iya aing senang tidak kedusian 50 tahun gak karak balik. Heuh, berarti nepi kiriman ti aing. Kiriman nu mana? Hampura. Ampun, calik-calik ke lagu. Aduh, aing mah ya Allah. Iyalah, aing mau ngimpi naon sia balik. Coba tere lebaran. Kuman tereh lebaran kahiji pan akang teh sono. Geus lila mong tahun-tahun ditinggalkeun. Ya, akang mangkat harita teu balik deui teh. Kumaha. Mending geus repot sagala dijual, kamari ge ngajual anak tetangga apana. Ai sila aing sok rupa-rupa anak tetangga dijual. Geus dahar encan. Nya salaki datang teh yeuh. Meureunnan tadi teh aku ka sono. Persilahkeun naik istirahat heula, naik dahar heula, naik mandi heula, apa naik bobo heula. Aduh ya Allah. Lain akang geus dahar encan. Oh sarua aing oge encan. Aisyah nanaonan hungkul di imah Di puku daun. Nah naon atuh teu da oge. Adeuna akang balik meni asa ditumbuh umur. Alhamdulillah. Akang mau oleh-oleh meureun balik mah Kang. Hah? Ya seseun. Lain oleh-oleh. Pasti kan nama tas ieu oleh-oleh mah nya. Nya tas ieu nya oleh-oleh. Hah? Seseuheun keneh. Ari duit mawa meureun duit mepir aku di kota balik ka dieu mawa duit tere lebaran kieu. Ya, aya duit mah Mawa. Sesa ojek. Aduh, alhamdulillah. Meureunnan pir aku teu juta-juta mah nya Kangnya ada rek lebaran ayeuna teh. Pugu kan 2.000. Hah? Tinggal 2.000 sesa ojek. Eta ge 2.000. heeh. Pemahi kanu naon 2.000 akan balik pan usaha kuat puluh tahun. Heuh nyapan aing teh balik ge balangsa. Atuh itu ngadoan naon wae atuh. Usaha ngadoan aya mangkat we hungkul. Ngiriman teu nanaon teu enak balik manjut susukeun pagawean aing deui wae. Atuh nu ngaranna ge rumah tangga Piah. Kudu sadar
Oh, aing teu sadar mah geus aprak-aprakan mah pae jalan. Banyak kumaha atuh da aing ge di kota teh di ditu teh kabeneran. Usaha mah sagala dicabak. Nabak naon? Itu jingjing ieu bawa menirangkem ku babawaan aing kuli teh sabenerna mah di kota teh. Arek nginum moal. Jai aya mah nginum kilang barat cai kopi mah. Oh, keudeuh atuh nya. Heeh. Alhamdulillah ditinggalkan ku aing mang tahun-tahun teh geuningan. Bekah, senang meureun. Heuleuh. Tah, Kang, cai tah. Cai. Heeh. Ngan maksudna ieu cai naon? Da nginum, mun urang mah nginum make ieu, mandi ku ieu naon ke ieu tuh, cai tuh. Alus kene bisi rek nginum. Ieu teh salaki pangeran di dunia anu kudu wajib ku piah teh sebagai istri di dama-dama dibere nginum nu kieu di kota mah lain nu kieu piah Sakieu ge aing teu ngarti ka salaki datang bisi hayang nginum aos dibere cai. Muka ini bare paneungeul masugan. jadi ayeuna piah hayangna kumaha ieu ti akang piah hayangna kumaha ieu Oh, ieu mah nawaran cai, nawaran. jadi geus teu hayang nginum ayeuna mah ningali ku karatan kawas kieu heuh aing maneh teu boga gelas teu masak cai sebagai istri. Aing gelas di mana cai teu mana teu da oge aing gelas teu boga can meuli. Apanan ayeuna kudu menteh masak cai teh kudu Aing mas kawin nu ti aing nu saparangkat teh kamarana. saparangkat. Naon teu mere beling oge harita asa tengah karung beling bayu kanu naon Ulah dijual. nyeglek-nyeglekeun. Nyeglek-nyeglek ke da emang mere beling harita meuni mas kawin dikirimkeun jam 1 peuting sugan teh aing mah pare. Bare beling. Terus aing kumaha ieu? Oh, nya ayeuna mah kumaha naon sugan teh balik teh mawa duit lamun mau duit teh dibelikeun ayeuna teh kana beas, meuleunan kana daging, kana naon jang masak ke dahar sore. Ayeuna mah da mah kitu mawa duit hayang nginum nu ngeunah, hayang kopi ongkoh, nya kudu dibeli dan naon ge ayeuna da wayana tarimakeun nu kieu tah aing bogana ge ah. Nya sawajarna apani teh tas usaha balik usaha. Nya sawajarna meureun urang teh lila teu amprok usaha mang tahun-tahun. Tapi mana kudu aya bebeunangan ari mangkat usaha mah meureun. Ai ieu Ieu mah seusehan geus pagawean aing deui wae. heuh tah eta. Ieu mah tong diseuseuh we lae sukan malah. Kumahakeun. Urang ibunkeun we suka ada asal baseuh lah. Kocrotan ku eta ku sambal ABC sugan. Lain. Heuh. Kami narimakeun nya kesalahan. Salila ditinggalkeun maneh kumaha kasatiaan ka kami ieu. Oh, aing mah da awewe butuh aya eta ngaranna oge butuh naon teh ngaranna teh sagala loba kabutuhan. Kudu dandan kudu naon aing ban kudu make duit sagala rupana ge. Heuh jadi usaha naon wae tah salila ditinggalkeun teh. Nya aing mah geus sabaraha kali aing kawin we deui jor we ah. Itu da penting mah daek eta tapi areuh we da teh Kang. Areuh? Teu baralik deui areuh kos akang sugan teh moal balik deui. Anak kitu laporan ka Amil teh dapat dihajatkeun di dieu akang teh. Nya teu balik-balik aing pusing ah. Aduh. Nya teu kasaha-saha usaha di dieu naon we sakaparan-paran. Kamari kan mandian beko, aya beko baraloko aing pandian. Lumayan diberi duit tara teu gede duit nama nu penting mah da asal eta paling mere 16 juta mah kanu naon duit 16 juta zaman Eta teh duit tungkul jeung leutak we campur setengah karung teu hidang sia mah. Aing mah kuli naon wae ena mah geus kuli nyusuh tatangga. Jadi tetangga diseuseuh. Aing ngaleun bajuna susuh ku aing tatanggana nepi ka laledeh bangetna oge ku aing sikat. Nah, Astagfirullahaladzim. usaha mah naon we lah ditinggalkeun ku salaki da bingung eueuh pakasabana naon. Ai kitu nama eta ngan eta tetangga nepikeun ka lecek kitu meureunan nya disikatan. Oh, dan meureun kumaha deui aing bingung kadang-kadang ngabeberik anak anjing. Naon we lah nu kira-kira aing ngahasilkeun jadi duit. Sing sabar meureunan nya. Heuh nyanggeus atuh. Nya kajian ai kitu mah aing naik istirahat heula ya. Heeh, Jung atuh. Geus nepi ka dieu ge untung bisa balik ge. Nya heuh atuh da rajon balik teu manjutna naon usaha teh aneh aing mah. Geus caprek we naik istirahat heula ai moal meunang naon mah. Kudu batur nyahoun mah kayak menta oleh-oleh ketika aing teh. Juman teh cenah balik. Moal geus teu merena naon. Musikeun pan ketika aing mah. Rajon salaki balik. Teu manjutna naon mah seseuheun deui aing bingung pan. Mangka teh ngaranna usaha hungkul naon hungkul barang bawah henteu.
Pandi mah maka dia mana kira barang datang hayang nginum kok yang dibere ember mah geningan siga domba mungeun. Hayang nu alus make gelas. Lah, gelas di mana? Biasanya lagi make batok kalapa, make gelas. Balagu. Hayang kopi teh kudu dibeli, pan. Merah duit henteu, bisa 2.000. Aing ngopaweur ti dina ti kota ka lembur teh maraton. Teu numpak kendaraan. Paling ge ngabm paling oge. Nyegat helikopter paling oge. Ampun lajun balik. Aing gawean pan lupa.